jelma bagian di jalma atau berubah apa urang dipilih Allah Subhanahu wa taala jadi khalifah bumi penghuni bumi sebagai manusia anu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Dan sarua anu kabeh oge lomba aya ukuran urang ge aya ngan lomba mah dimimiti dulu tapi kabur disebutna teh lomba antara mah beda tempat beda ngaran lamun eta buku lamun eta aya mulu disebutna di luhur sirah ngaranna rambut kira-kira na ayeuna rambut hade apa nukeun alus apa nukeun indah apa nukeun rambut kurang pikir ayeuna saluhurun pangor disebutna hadis disadap teu hadis bulu pangor dihandapkeun irung kumis di pinggiran pipi dihandapkeun pinggir jangot diharapkeun jangot aya dina dada bulu dada dihandapkeun pipi bulu nah sama kena bulu makanya harus pemandangan ayeuna bulu bertumbuh di manusia mah beda tempat beda ngaran tuh oke diciptakeun Allah Subhanahu wa taala akalna jelema beda jeung akalna satu wa akalna jelema beda jeung akalna satu sok sanajan kurang pagodok-godokna ulin pe ka Saudi paling-paling bisa bahasa Arab sok sanajan aya kiai da ulin jeung orang Arab aya teu kabedakeun onta Arab bisa bahasa Arab henteu seperti ayeuna santri jeung kucing kiai kira-kira pinter mana santri jeung kucing kiai kira-kira milu dahar jeung kiai milu sarek jeung kiai milu panggilan jeung kiai tapi can pernah kabedakeun eta kucing kiai bisa asli nasoroja